Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kapan deui sareng Abah Hendra ulah pesen dina pengajaran bahasa Sunda. Masih tetap dina pengajaran bahasa Sunda. Jeung pada dipidangkeun nyaeta perkawis pupujian tapi sesi kedua anak. Di dieu Abah bade medal pupujian eling-eling tur bade nembangkeun tapi nganggo bahasa Indonesia diterjemahkeun caritana. Kupingkeun coba nya pupujian. Eling-eling umat semua, ibadah jangan ditunda, siang malam jangan lupa, takut raga ditinggal nyawa, sebab kita bakal mati, nyawa diambil yang widi, walau raja gagah sakti, tak bisa hindari pati. Eling-eling umat semua, ibadah jangan ditunda, siang malam jangan lupa, takut raga ditinggal nyawa. Terasa waktu sekarat, sakitnya teramat sangat, karena ibadah diliwat, tak pernah lakukan sholat. Eling-eling umat semua, ibadah jangan ditunda, siang malam jangan lupa, takut raga ditinggal nyawa, menyesal setinggi gunung, tiada nyembah ke yang agung, sekarat sakit terasa, raga tiada berdaya. Tah, eta terjemahan pupujian tadi nanti bahasa Sunda ke bahasa Indonesia. Barudak aya pesen moral dina eta pupujian. Pesen moral pupujian eling-eling umajak ka urang, sangkan urang kudu ibadah, kudu eling ka anjeunna, jeung ulah talobeh ngalakokeun sholat. Jadi dina eta pupujian eueuh pisan ilmu pikeun urang, utamana ilmu pikeun ibadah ka manehna. Terus kira-kira naon sababna urang kudu ibadah dina eta pupujian? Sabab
mati atau napi maut urang tetiasa terang. Kukituna urang kedah tetep ibadah ka Gusti Allah sangkan urang aya dina kaayaan iman nalika urang dipundhut ku Gusti Allah tetapi maut. Salajengna gambaran anu dibejer-beaskeun dina eta pujian pikeun jalma teu ibadah maranehanana baris ngarasakeun nyeri nalika sakaratul maut mapar manehna sabab maranehna tara ibadah. Eta pujian eling-eling dibanda gambaran atau napi boga rasa ketir lamun ku urang dilenyepan rasa sieun jeung rasa hayang buru-buru tobat ka Gusti Allah. Tah barudak eta kira-kirana lamun urang menganalisis atau nabi mesek pujian eling-eling cing pek pamit aya tugas ti ibu bapak guru hidat coba teangan pujian sejen tuluy ku hidup dianalisis di bumi masing-masing ya sakieu heula materi ti Abah Hendra. Hapunten bilih aya kakirangan. Can billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.